teh tahun-tahun orang di dia cicing di Paraban. Bos, lapar Asia teu mikir. Aing lapar ya. Aing hirup asa diganggayong kieu bangsat. Balik sih. Tahun-tahun yang panggil jengkol teh saya keluar ti dia pasrah we. Urang selaku orang Sunda heuh. Babaturan diculik. Kumaha carana nyalametkeunna? Manya perlu di dog-dog wae ka markasna. Kurang bergegas wae lah. Ayeuna mah. Ayeuna mah hayu urang teangan. Mun beunang jelemana. Urang cobaan urang sate lah. Bae aing bagan ting-tingna. Baing uluna Sebab beja nama eta jelema teh kan tempona badag cenah. badaga awak kumpul. Emak juga namanya. Gitu. Ayo alah hayeuna mah urang cobaan. Ayo. Neangan babaturan urang. Let's go. Pokona mah jelema anu teu sopan ka aing, ku aing ditereuy ku aing. Jelema teh lapar weh. Aing ge lapar itu sebenarnya mah sia teh. Lapar. Jelema teh anjing lapar. Anjing ku aing sia mah jelema teh anjing. Lapar anjing teh. Anjing sia. Lapar maneh ha? Nya hayang naon maneh teh ha? Lapar. Sarua aing ge lapar. Hayang naon maneh? Yang dahar. Lamun maneh yang dahar bejakeun ka aing. Di mana babaturan maneh ayeuna? Aing mah mending keneh paeh daripada buatan orang di bejaan ka maneh. Sia mah heuras. Babatok teh bener sia mah. Belaan babaturan teh, belaan sia rek modar kelaparannya. Tempokeun yang mana yang ke jam 10 lebih 15, mana bakal bisa balik. Ngan tapi ngaranna hungkul. Tolong. Sia. Ayeuna hayu orang bergegas soalna ayeuna urusan nyawa. Ayo. Siap. Iya. Ayeuna mah orang cobaan, orang teangan lah terusanan jejak-jejakna biasana mah dampal sukuna sok katempo. Siap. Yuk. Kumaha mun aya saha hiji ti orang anu diakan? Nyata mah wayahna. Kusabab jalamana ge kanibal. Ciga nama. Ya terusin ada ke mana? Sia mah geus nanyakeun deui ka mana? Pan bi aing geus ngajak. Urang teangan jalamana. Ayo atuh. Ayo. Hirup aing tanpa modaran teh asa lemah. 20 jelema geus modar di lengan ieu. Di lengan ieu 500 jelema. Ayeuna 2 deui ku aing pemimpinna. Nah, jelema teh garang we aing. Can aing gitu sebenarnya. Lag-lagan ku aing kabeh geura. Sok datang ka dieu mana nu jagoan teh. Sama yang kalian bisa nerawang, terawang buatan orang teh. Oh, heuh poho. Aing terawang ayeuna. Nya ayeuna Siap. Aya di hiji imah. Dari Paraban. aduh Di kurungan ciga ucing. anjing. Eta mah ucing aing. Anjing goblok. Oke, cicing tolong. Di jero imah. Aya pokona jero imahnya. Tadi Paraban sarua. Ayo aing apal tempatna. Ayo, bah ditu. Goblok ka badi ieu. Kadang mah di mah ieu. Nah, atuh kitu. Aku saya ngapain ngeunjed dong. Anjing keung kieu keung mah. Aing minta harting ngeram di nu kieu jelema teh. Ye, penyusup. Tungguan sia. Nih, bro.
Mah sehat. Saha sia? Anu dikurung di teteang kok kemarin. Ya. Gagal. Gagal. Anjing gagal. Mang. Yang dengar baik. Baik. Anjing. Anjing. Digobogan kalabuan nekot liur geuningan. Terkuat euy. Wan orang turun ke saya. Ayo. Ah! Teuing geus. Ah! Alah, siang bieu teh. Duh. Anjir. Alah, sia. Mang ayo maneh kunaon, Mang? Wah, Mang kunaon yang maneh? Budak. Mang kunaon maneh, Mang? Ari maraneh teu nareleu sih ka jelema men tincak wae, ha? Mang teu nempo ari penyate ku Daniel terdampar. Naon nyuh didinya? Sebenarnya mah ieu urang teh jelema jahat, ku sabab maneh nulungan urang, maneh jadi bebaturan urang. Aya duitan teu? Tong boborah duit. Awewe ge ku aing dibere, komo duit hang sakumaha maneh. Oh, aya mah maneh duaan tuturkeun urang ayeuna urang ngewak jelema. Yuk. Yuk. Siap, gerak. Hormat, gerak. Mang itu aing teh hormat ka saha? Ngomong sekali ini naon, ha? Mang tong kasar-kasar eta teh lancek abdi. Kan sia teh hormat ke aing, sia teh kudu nghargaan ke aing, ngerti? Hah? Turunkeun leungeun si Puji Dandai. Teu balik. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Tah, maraneh ayeuna duaan ditugaskeun ku urang. Titah neangan jelema anu buukna beureum panjang deui. Lamun maneh geus menangkeun jelema eta, laporkeun ka urang, teu hayang nyaho urang mah nya. Pokona mah kudu aya, kudu menang. Ke maneh ku urang dibere hasilna duaan. Heuh. Oh. Sok sia aya nama ditugaskeun ku aing. Juk gara ini teangan jelema anu tadi titah ku urang. Bawa ka dieu. Kudu kayaan hirup, pokona mah teu apal. Yeuh topi tanda bukti ti urang. Juk. Ayo nama aing anu mantuan, hirup aing teu sorangan deui. Aing dek maju. Sayang atau teh? Heuh sabab enak ngisi tugaskeun urang tugas heula. Coba jelaskeun sadetail-detail nah maneh bak bisa dipaok kitu ku jelema eta. Eta teh jelema bahaya, Yang. Kade eta jelema teh bahaya. Teu genut, maneh kuat dibalang-balang kitu teu waras make jeung dek balik deui. Tapi asa benerna oge euy. Sabab aing tadi neungeul can seubeuh. Aing can neungeul deui. Aing komo deui, Deui ya. deui. Deui sia dendam. Dendam. Hayu. Tuh. Urang ngajakin ka bos urang ieu. Ayo. Bos. Aya naon sia teh, ha? Boh giku. Nyubuk kongengkra. Naon jang naon ah. Lepaskeun. Oh bener pode. Koneng teh ya. Cisok sebutkeun ciri-cirina nu kumaha. Hiji leutik ciga cucurut, anu dua jabrig bukna koneng, anu katilu make masker jiga corona. Ayeuna maneh ditugaskeun kurang ini ka ditu. Maneh di dieu. Urang ka ditu. Tungguan maneh di dieu. Siap. Pi, maneh ka dipi. Ayeuna maneh ku urang ditugaskeun nyen perangkap. Laksanakan. Siap.
am aing terobati. Naon teman? Tinggal gitu naon? Lah aing curiga. Kita mah cingana perangkap. Ada cobaan seorang-seorang lah kali itu. Sok siap tuturkeun itu tuh, sampeurkeun tanya ke jelema mana eta orang mana. Sok. Pan sama didinya, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kanu tos nonton, hatur nuhun kanu tos subscribe. Moga-moga anu geus nge-subscribe sing dipenyangkeun yuswana. Amin. Sing ditambah-tambahkeun riri Cina. Amin. Sing dideketkeun jodohna. Amin. Nu boga hutang sing lunas. Amin. Sieu mah amin wae. Boga jodoh. Cing nu boga jodoh, cing boga jodoh deui. Amin. Oke, tong hilap like, komen, jeung subscribe-nya channel ieu. Oke, sakitu wae ti sim abdi nya, hapunten bilih aya kesalahan atau aya kelepatan. Bilih aya kelepatan. Mohon dihapunten, ieu sekedar hiburan. Anu bade ngiring kolaborasi atau ngiring sasaruan jeung abdi mangga, kontak we nomor di bawah ieu nya eta WA Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.